Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun para wargi tepang di Comantara. Dina pidangan dongeng Sunda kalayan judul Ngempur Layung di Dusun Linuhung. Episode ke-16 ieu kalayan judul Sariak Layung di Punclut Dusun Linuhung. Wilujeng ngabandungan. Daryaga ngeblesat kalandehkeun. Kapeurih, kasedih, jeung kuciwa mareumkeun rasa capek. Keur sababaraha jongjongan ngetrukeun aji lengka 1000 anu dikombinasikeun jeung ajian-ajian warisan ti Ki Jagralaya. Utamana ajian Talapak Dewa jeung Gobang Guludug Pugur. Basa dipuncut sabarahan oge katenco kumanehna mun utari jeung Pandara geus pakait ati patarema tresna. Kitu cek hatena. Aji Talapak Dewa tinu jadi bapa oge ngaburalu nguak ngawik walungan bubu sesek. Heuleut sajongjongan sada seurihan daruan ujug-ujug minuhan lengkob. Sempet ngarengkokeun gerak Daryaga. Alus. Kebeneran kula hayang pisan Ocon jeung Andika. Kolebat sebut narajang. Daryaga oge teu loba itu ini gentak malik ngaladenan. Kaelokna baur jeung rasa hate anu geus teu puguh rupaan. Aji Talapak Dewana teu gaplah lantaran aya lawan tanding anu sajurus nyeples ngan pedah beda utak eutik pecahan tenaga jerona. Daryaga mecleng narajang lawan teu ngejat ngadon muter dina kecepatan luar biasa. Teu tatapa sini deui. Dua waruga patembra grosa. Daryaga mentar tapi niban lemah dina kayaan sampurna. Ajeg teu cece bocel. Sedeng lawanna ngarandeg muterna. Keur saterusna nyirorot turun. Cek langsung rengkuh hormat ka Daryaga. Ulah dari Macundang. Tetela kahebatan Talapak Dewa teh lain ukur beja. Okna bari ngatur alur renghapan. Daryaga kerung tapi gentak nanya. Hambura. Saha jeung anu di mana teh kisila teh? Sajatina kula oge secara teu langsung geus bobor. Lantaran sababaraha aji pamungkas kula katandes sapisan ku pangawasa kisila. Nu ditanya ukur seri hormat sarta balaka. Yen manehna teh purbarana keur pancen ngaronda ka Suwag Segog lembur Mandala Singkah Dusun Linuhung. Manehna oge batur saperjalanan Jaya Sakera anu dipimantu ku Panembahan Pucuk Linuhung. Geus 3 bulan cenah mangkuk mantuan tatahar Dusun Linuhung geusan midang dina mapag acara syukuran hajatan patani jeung pangebon. Mun Jaya Sakera titungtung wetan pulo, manehna mah datang ti ujung kaler alias pulo pangkalerna. Manehna kaburan ti wadia balad Pangagung Alasagara anu teu panuju diajak gawe bareng jeung aburan semah-semah mancanagara kafiri. Oh di dieu Andika teh Daryaga ujug-ujug aya sora marengan nyaorna angin bagal peuting. Pandara ngarong heap. Purbarana dongko saterusna amitan rek nuluykeun ngarondana deui. Basa Pandara ngadongsok naon alesan Daryaga bet mangpret dipunclut puguh teu buru-buru ditembak ku Daryaga. Tapi satuluyna mah waleh. Cenah Daryaga teh nyeri hate ti cengklak rasa ku Utari anu dipika asihna. Geuningan deui ka asihna teh no gencang sabeula alias Ambon sorangan. Atuh Pandara ngajenghok teu nyangka lamun sobat sakasuka sakapeurihna
ngidem asih ka Utari. Barabat weh ngadongeng, sajatina rasa anu dipibanda ku Pandara pungku kanyaah lanceuk kanu jadi adi, teu leuwih ti kitu sok sanajan karasa. Mun Utari nyimpen rasa tresna ka manehna. Nah make kitu saperkara memang Utari keur dirina gaganti adi. Atuh kadua perkarana hate Pandara geus kaiwat ku mojang rancunit kembang labuan babakan Mandahyang Ayundari. Bener, Andika nyaah ka Utari, ceuk Pandara Daria. Dariaga unggeuk nganyakeun, manehna bener-bener kapentang asih kacentang tresna. Ti sapek tepung munggaran sabot datang ka leuweung Alaspati. Duanana pahneng-heneng, marengkan jemping peuting anu mimiti ngambat antayan nyenyep. Sabenerna mah ti mimiti Dariaga adu tanding jeung Purbarana. Saterusna datang Pandara. Utari geus campego di satukangeun rungkun Kiara teu jauh ti maranehanana. Utari teu sadar mun beungeutna geus cipuk ku Cipanon kakuciwaan Rosa jeung kapeurih tina gudawang Tatu Kolbu. Teu nyangka Pandara palabuhan cintana geuning mikeun hate ungkul kanu ngaran Ayundari mojang labuan babakan Mandahyang. Hate Utari geus teu beleger deui. Alatan paburaset burak rakat. Utari sakuat tenaga nahan kocak dengek hatena sangkan tengah bolosong kana biwir. Beda jeung Ayundari anu sacara demi tresmi ngarenda tresna nyarungsung asih jeung Rakean Setrajali anu nganjang maneh saban 2 kali dina saminggu ka panganjerkan Ki Wiradirga. Tangtu dirojong ku panyalindungan khusus Kulawadet Pangagung anu tayalian ti akina sorangan Ki Jayasasena Jeler Garwa. Ayundari teuing ku bagja. Sarta saeutik saeutik tangtungan Pandara buyar, peuyar nya kitu momotan dibagudeg hak salaku calon garwa selir teh laun-laun murudu musna. Cinta maranehna geus nyirep sagalana. Kabagjaan urang lain kudu ditungguan, tapi sawadina dicipta ku urang Ayun. Ceuk Rakean Setrajali basa gado Ayundari nyangheul dina tak-takna. Rama jeung Biang, kaendahan labuan, ringkang Pandara, sisit pelik lalampahan dirina carem ku nyongontona sang pangeran cinta Rakean Setrajali anu ear pada ngarep-ngarep kusaban kembang kadaton. Ayun bener, urang kudu mibanda sikap tandes saker ngarobah putusan jeung Rama pucuk pangaulaan. Urang kudu sagancana nyungsi Kulawadet Pangagung anu ngarojong ngarangkepna asih urang resmi di balai nyungcung. Pokna deui ceuk Setrajali. Beuki nguatan ka Panggeran Ayundari geusan kaluar tina raraget kahirupan sarwa ngababegi. Rakean Setrajali amitan sanggeus ngeukeub deudeuh page alatan balebat janari sakedeung deui lugay. Taya deui gunung pananggehan keur adu hareupan jeung pupucuk pangaping paguyuban sakumna paguron lianti Eyang Jayasasena Jeler Garwa. Kitu dina pikirna Setrajali. Rakean Setrajali gentak kaluar pangkeng. Ki Suradapa anu mancen ngawalna oge rikat ngabagiakeun tina pantohareut. Peuting memang geus rek amitan, tapi tekad Rakean Setrajali beuki ngagedur geusan merjuangkeun cintana tepi kalaksana kapeduriat ka kempang pupujan ti labuan babakan Mandahyang. Para mitra hanya kehabisan waktosna kasengker ku durasi cag dongeng Sunda Lili Guntur urang cekapkeun duwi ka dieu. Insyaallah tepang deui dina channel anu sami. Salam baktos permios. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.